sareng Radit. Kak Budi sareng Radit dipihakeun pangkas jeung tukanda. Hayu urang sami-sami ngadangkeun cahaya hiji. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa baini. Sa'unna bika billahi ma'lahi tastati alaihi sabro masa'inaku fapannatina sa'ina ya'manuna wa kanna wara'ahum malikun yahkum kulla safinatin gosba wa amman dullahu fakana Allahu mu'minani Dia berkata, inilah perbedaan antara aku dan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu makna sesuatu yang tidak bersabar dan aku. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang meski dengan berbeda jauh. Maka aku bermaksud membuatnya saja karena di hadapan mereka ada seorang raja yang mengambil sejarah waktu. Adapun anak itu kedua orang tuanya ingin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk berangkat dan Shadaqallahul azim. Hatur nuhun anu saturusna ka Budi sareng Radit. Nu parantos ngirim paparing kahadean ngalangkungan ayat suci Al-Qur'an. Mugia janten cahaya jeung panunjuk dina hirup urang sadaya. Mugia sagalana nu didangkeun tadi janten makasih pikeun urang salawasna ngawirkeun kahirupan sareng tuntunan agama. Saterasna hayu urang sadayana nangtung jeung ngahormatkeun lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kasadayana dipihakeun supados nangtung. Bapak Danis Dekan SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Cimahi di pihak waktu jadi partner. Mangga dihadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasadaya mugia urang sadaya aya dina kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nu kusim kuring dipika hormat Bapak, Ibu guru, para orang tua serta sadaya murid anu dipika cinta. Dinten ieu mangrupa waktos nu istimewa pikeun urang sadaya, utamina pikeun murid-murid anu parantos ngarengsengkeun sakola sareng ngahontal tahap kelulusan. Hapunten sareng rasa syukur kedah dipanjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos masihan urang kasehatan, kasabaran sareng kasuksesan dina diajar. Kasadaya murid anu parantos lulus sim kuring mihareup ieu mangrupikeun awal pikeun jalan nu langkung cerah. Anjeun parantos ngalangkung rupa-rupa tantangan, usaha jeung kerja keras. Sarta ayeuna waktuna pikeun ngahareupan tahapan kahirupan anu leuwih gede.
Simkuring percaya yen anjeun sadaya bakal janten generasi anu masagi, pinter sarta mibanda kahadean pikeun masyarakat. Di mana wae anjeun angkat tong hilap ka sakola ieu. Ka guru-guru anu parantos ngabimbing sareng nilai-nilai anu parantos diajarkeun di dieu. Dina waktos ieu simkuring ngucapkeun wilujeng lulusan. Mugia sukses saterasna. Mugia anjeun sadaya tiasa ngahonta cita-cita sareng janten jalma anu manfaat pikeun bangsa sareng nagara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun anu kasuhun ka Bapak Danis Bekam SPD, Kepala Sakola anu parantos maparin kecap-kecap nu pinuh ku kahadean, pangajen serta motivasi pikeun para siswa-siswi kelas 12. Mugia sagala nasihat jeung panggeuing anu disampaikeun tadi tiasa janten sumaget pikeun nuju kahirupan anu anyar. Hatur nuhun. Ayeuna sambutan perwakilan orang tua murid. Saterasna, mari urang sadayana ngadangukeun sambutan ti perwakilan orang tua kelas 12 nu bakal nyalurkeun rasa syukur, kesan sareng pamit ka sakola nu dipikacinta ieu. Ka Bapak Kamil salaku wawakil orang tua siswa anu lulus tahun ayeuna dipihatur waktu sareng tempatna. Mangga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanu dipika hormat Bapak Kepala Sekolah sareng Bapak Ibu guru sadayana, kabaraya kolot murid, oge ka anak-anak nu dipika cinta, simkuring salaku wawakil ti kolot murid ngaturkeun nuhun nu saageng-agengna ka sakumna guru. Ku kasabaran jeung tulusna, anak-anak urang bisa nepi ka lulusan ayeuna. Mugia sagalana nu dilakukeun janten amal nu barokah. Pikeun anak-anak urang sadayana tong eureun diajar, kejar cita-cita, jaga akhlak, jeung sing inget kana doa kolot jeung jasa guru-guruna. Sakitu wae ti abdi atur nuhun pisan atas peratosanana. Hapunten upami aya nu kirang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan ka Bapak Kamil nu parantos nyamperkeun kecap-kecap anu jero hariring ati sareng pinuh ku rasa syukur. Alhamdulillah ayeuna urang asup kana inti acara nu parantos ditunggu-tunggu ka sadayana. Khususna ku siswa-siswi kelas 12 nyaeta prosesi kelulusan sareng pangajen ka siswa berprestasi. Tahun demi tahun geus kaliwat. Perjuangan demi perjuangan geus dilakonan. Ayeuna waktuna pikeun nyaksian tina hasil sagalana. Ieu teh lain ngan ukur seremoni, tapi simbol tina tahap anyar dina kahirupan. Kasakana kelulusan dina bagian akhir prosesi oge baris disebutkeun siswa-siswi nu menang pangajen prestasi. Boh di bidang akademik, non-akademik, jeung kahadean lampau. Hayu urang sami-sami nyaksikan momen nu moal hilap dina lelembutan. Prosesi kelulusan sareng pangajen ka siswa berprestasi kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu dipika hormat Bapak Kepala Sekolah, nu dipika hormat Bapak sareng Ibu sakumna sareng rerencangan sakelas nu dipikanya. Puji syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci nu parantos maparin rahmat sareng kasempatan urang sadaya dugi urang tiasa ngumpul dina ieu acara kalulusan dina kaayaan sehat walafiat.
Abdi pribadi ngarasa kacidaregregna tiasa nyanggakeun sababaraha kecap dina kesempatan ieu minangka salah sahiji murid nu dipikaresep alatan prestasi. Prestasi ieu sanes hasil usaha abdi hungkul, tapi hasil tina doa ti kolot, pangorbanan para guru, sareng sumangat babarengan jeung rerencangan sadaya. Kalulusan ieu teh sanes akhir tina sakola, tapi awal tina kahirupan anyar nu leuwih tangtangan. Urang kudu terus semangat tetep diajar, ngajaga kahadean jeung kahormatan sakola, sarta ngahontal cita-cita pikeun kahirupan nu leuwih hade. Hatur nuhun ka sakabeh guru, kolot jeung rerencangan anu salawasna ngadukung. Mugia urang sadaya janten jalma nu hasil jeung mimanda manfaat keur balarea. Sakitu ti abdi, hampura upami aya kalepatan kecap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana anu dipihormat Bapak Kepala Sakola, para guru, sepuh murid, serta rerencangan sekelas nu dipika cinta. Alhamdulillah, abdi bersyukur pisan tiasa aya di dieu ayeuna minangka salah sahiji siswa berprestasi. Hatur nuhun pisan ka sepuh, ka guru, jeung ka rerencangan nu salawasna masihan semangat jeung dorongan. Sagedik cerita, prestasi nu abdi raoskeun ayeuna teh hasil tina proses panjang teu salawasna gampang. Aya rasa capek, aya gagal, tapi abdi terus nyobieun henteu nyerah. Jeung abdi yakin sadayana oge bisa. Masing-masing urang boga potensi, prestasi teh henteu kudu salawasna juara. Tapi nu penting mah terus usaha jeung hade laku lampah. Abdi miharep naon nu abdi capai ayeuna tiasa janten motivasi kanggo urang sadayana. Urang sarua-sarua diajar, sarua-sarua boga impian. Sing salawasna semangat, sing henteu leungit kahayang pikeun maju. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teka rasanya urang geus dugi ka tungtung acara. Terus pisan asara kakarat keneh mimiti ayeuna geus saktuna pamit. Tapi samemeh urang pamit, urang aya pantun heula. Nanti sadayana ngecap cakepnya. Ya. Kasawah bari mawa pacul. Cakep. Di jalan tepang jeung nu bager. Cakep. Wilujeng lulus kadulur sakul, mugia suksesna salawasna jiga bentang ngajurung kuluhur. Sakedika lampah mungkas ti kuring, sing jadi lulusan nu hade lampah, budi luhur jeung peugeuh dina cita-cita. Sareng tong hilap sanajan urang angkat, tapi hate tetep ngahiji dina kenangan. Hatur nuhun kasadayana nu parantos ngadukung acara ieu. Wilujeng jalan, wilujeng lalam dunya anyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng lulus dulur-dulur sadayana.